Isu keneh si Kabayan jeung mitohana geus hareudang lantaran poe eta rahayat rek moro uncal. Urang kampung geus sarageud make calana sontog samping dibeubeurkeun kana cangkeng, bedog panjang nyolengreng. Sawareh mawa tumbak, anjing ragreg geus hayangeun geura ngudak borowan ka leuweung. Nenjo batur sarageut teh si Kabayan mah teu ieu kapangaruhan. Manehna mah ngaleklek make sarung dikoyong kangen batur-batur mawa bedog, manehna mah kalah mawa peso raut. Keur naon mawa peso raut Kabayan? Tatanggana nanya. Keur nyisir uncal jawabna. Nu rek moro laju indit. Tepi ka leuweung dar ngasruk, anjing ragreg ti kulon, ti kaler, ti wetan. Jalma-jalma patik cowrowok. Nu megat ayana di belah kidul lebah bubulak. Ari si Kabayan misahkeun manehna mah nangtung hadapeun tangkal jambu batu bari tatanggahan. Neangan jambu asak. Keur tatanggahan gorowok nu ngagero pegat. Si Kabayan ngaliuk, ari torojo teh ti jero rungkun uncal jaluna. Tandukna ranggah si Kabayan cang nyahoan uncal, ceuk pirangna uncal teh sagede anak embe. Nu matak barang nenjo satu nu siga kuda bari tandukna teh ngan teterekel we manehna naek kana tangkal jambu. Teu bisa luhur naikna teh da kagok ku sarung. Manehna nangkot kana dahan panghandapna, sarungna ngoyondot. Si Kabayan teh teu kira-kira ruwaseunana, barang karasa aya nu ngabedol ti handap. Ari ditenjo, horeng tanduk uncal teh meulit kana sarungna. Uncal ngarengkong tuluy babadug hayang ngalesotkeun tandukna. Kadenge ambekna hos-hosan. Si Kabayan beuki peugeuh muntagna. Uncal beuki rosa ngamukna, tapi tandukna kalah beuki pageuh kabelit ka sarung. Si Kabayan beuki gempeur, sepat aya getihna. Tulung, ieu aing ditrubuk uncal. Si Kabayan gerohan minta tulung. Kelila burudul nu morong nyalamperkeun, nenjo uncal abrug-abrugan teh teu anta parah deui belewer we ditumbak. Uncal ngajeng jehe, jerok-jerok pada ngadekan tepi karubuhna. Uncal ngajoprak, si Kabayan ge ngalangsar gigireunna bari renghap raju. Nu ngariung uncal helokeun. Kumaha ditewakna? Uncal sakieu badagna Kabayan. Si Kabayan nangtung lalaunan bari cungar-cengir. Ah gampang, uncal mang pangan ka handapeun tangkal jambu, kukuring dipegat, barang geus deukeut dirungkup we tandukna ku sarung. Tuh geuningan sarungna oge tepi karaksak saroe. Geura geus karungkep mah teu hese. Kari merioskeun we tandukna saraya gogodeg. Ari si Kabayan pada muji teh nyerengeh we bari ngusapan tuurna nu bared. Uncal pada ngareceh, si Kabayan ngajingjing ping-ping uncal